Pasti seni tradisi
sejak kaulan di kali kumpul ya.
nyanggakeun seni suara dipilih gamelan Sunda. Jadi ciri anu pasti Sarmi kan ada ngawayang tonton keningan jadi tanda menghadana di kenonton menggorengna lagu klasik anu asli warisan pujangga ulang nu wajib diposti diraksa didama-dama lah jadi ciri anu pasti para wali murid jadi ciri anu pasti lamun urang ada campuran ulamawa kamu durang umur mah didamaran boyamu dia pangeran negara kelakuan
jelema kasawi sapapai sama manis sing wangkeun dugi ngajaga Gandengan kebudayaan tatanan tanah Jumaya. Jadi aku jadi campur kemana buat cerita didapat gelaran wayang purwa dina zaman animisme dina zaman dinamisme para wali salahkan kasepuluh wali kuna dina waktu nyebarkeun agamana Islam di antawisna ngangge pagelaran wayang anu jadi perlambang yuk manusia kumelarat di paunangan anu dipimpingan ku silip-silil di halangan ku silokat jeung sasmita